kadaharan Suna merenya sok dek kumaha anjeun saya bunuh kamu dengan bedil saya bedil teh mana bedilna ini bedil saya mana ini bedil saya sabari eta teh bedil teh laras ponok laras panjang ini otomatis sakapung bisa manjangan sakapung sok monokan aya peloran tentu sabriji dua kumaha disadana eta pistol teh tergantung siapa yang ditembak lamun ditembakna parawan oh dia berbunyi cilicis lamun ditembakna nini oh dia berbunyi berwek manya aya pistol ngaberwek bunuh kamu saya sok jurus naon teh oh perkenalkan ini kungfu keluaran dari perguruan Solihin Shaolin lain Solihin Silayang Sakti bejakeun ka aing anjing dikitu ku aing tah dewe Allah anjing kabeh geus aya aing mah nyingrai ta jelema ge anjing Silayang Sakti macem-macem hareupeun aing dikitu ku aing tah Saacan aing gelut bisi kaparengkeun aing paeh hiburan heula sakedeung dek mengenang aing lag pop penyanyi legendaris pop Sunda Kang Haji Darso almarhum The Phenomenon dek ngalagu aing mengenang dia aya geuning lagu nu kasohor teh lagu Kang Darso teh laguna teh kabogoh jauh dengekeun ku Silai boga kabogoh jauh anjing hade sora aing nya jajak-jajak mabok aing keur jauh teh goreng patut tapi apel teu bingung cukup nolol dina seeng da teu gablek HP magasina seeng aing aing nu ngeunaheun mah lagu eta geuning lagu naon teh lagu budak cilik teh geuningan penyanyi cilik teh tah si Kustian dina laguna teh anak jalan tah geuning anak jalanan dengekeun lagamna anak jalanan kata-katana versi aing judulna Nyanung dengekeun ku sia cek baturang mah kuring teh dudak kapaksa anjing ngeunaheun gawe ukur ngamen kalunta-lunta pamajikan ngadon di gusura mitoha peda aing teu usaha unjak nyuka tatangga tapi mun lagu mayarana nung tundo mamitoha jadi bangsat sakayanya geus teu indung geus teu bapa warisan beak ti heula
salah kuring hirup loba poya-poya monok moe jeung rana di hotel nu bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat jangar kepala timana tuh timana diri kuring teh tuangna kumaha hirup kuring mimitina ya Allah paparin abdi pitulung muga-muga hirup kuring bisa nyanung nya ingin nyanung hidup nyanung galakkeun nyanung teh badan tedoraka nyanung Kangjeng Nabi ge nyanung ngarah melestarikan kaum Hawa supaya tidak punah. Aya geuning laguna teh aya laguna teh lagu Curug Cinulang dengekeun kumaneh. Di Curug Cinulang kabogoh kuring cerik balilikan pedah barang anti kabongkaran mun geus kitu dijual aja di loakan tak kade awewe mamiha teh barang antikna tah mun barang antikna anjing geus kabongkaran demi Allah kadituna ge hargana goceng anjing dah bayangkeun geus ya manya aya harga awewe goceng menisan level jeung martabak demi Allah mata kade hati-hati keceretan kucai Kang Maman bapak hajat namanya kabasegan rencang kahampangan mengkeut pageuh anu nyelap dina palangkakan mun katojos bareuna 8 bulan anjing pada linting dah mabok aing anjing dah kaingan demi Allah anjing pusing anjing bebelieun dararaek harga-harga aing stres anjing mabok aing demi Allah anjing sok bayangkeun kumaneh biasana arak sabotolna 18.000 ayeuna anjing 42 bayangkeun geus ya ditambah keriting deng 5.000 pokoknya mah 50 jeung syuuk nanti anjing jeung oplosna tak aing lieur anjing matak mabok aing demi Allah aing mah kamari di penjara anjing menang 2 tahun teu pira urusanna pedah mitoha keureuy di popokan semen ku aing anjing demi Allah tak aing anjing pek bayangkeun di dieu di warung-warung terdekat di pasar Raja Galuh di pasar Jatiwangi di dieu we di Karangasem di warung-warung terdekat beuh demi Allah anjing eta harga susu nararonyol dah nu leuwih ngeri masih tukang kolor syakapeung naik syakapeung morosot tah nu leuwih karunya masih ibu tukang kacang nepikeun hargana ke menepikeun kajejeritan da hargana beureun kadempet ku tukang daging ti kenca katuhu tah nu leuwih ngeri deui kana hate ieu awak zaman nepi ka tibalik anjing ok bayangkeun ku si laing ai susu kuda liar diiklankeun kana radio saletna 100.000 susu kuda liar nah ari susu awewe liar demi Allah anjing cemana ge nyaho teh nya tak hiji teh goceng berarti duana ceban mah aya harga susu sarua jeung harga lotek tak lieur aing anjing mabok aing demi Allah penting ge aing demi Allah tabakat ku pusing aing ngagarong da aing ngagarong di mana lo moal dibeja-beja bisa ditewak aing tong ribut aya Bapak dan Ramil bisa ditewak aing penting tos ngagarong da tadi dia murahna Gusti cek batur cenah Allah teh ngewa kana sok mabok cek batur Allah ngewa kana sok ulang paling geuning aing ngagarong di jabah anjing mana kitu ge Allah nyaheun ka aing da Allah mah uwa aing teh Allah eta uwa aing mah lain Allah uloh anjing
demi Allah aing keur ngagarong tah menang 8 miliar dibagikeun ka tujuhan da boga anak buah aing teh 7 urang dibagikeun 1 miliar ewak eta aing keur ngagendol duit sama sakarung aya meureum jam 3:30 subuh mah panggih jeung aki-aki dek ka masjid awak bongkok pipi kemong huntu bea ngarenghap disada geuning hik da mengi beurang aki-aki teh bus ke masjid manehna teh urungkeun lampu sadakeun speaker maksudna madek ngabejaan waktuna subuh meureunnya da geus pikun aki-aki teh geuning astagfirullahaladzim palawargi ngagara-garugah waktosna urang ka palasar maksudnya ke masjid berenya waktu parantos dudukeun kana jam barang aret kaluhur jam nanti aya nu mau lain amok eta si goblok geus aya nu mau deui aya dipaokna teh lain ku batur dipaok ku incuna dibeureikeun martabak didahar ku aki-aki eta keneh pan lieur cek aing ge eta aki-aki jual adan da meureun geus pikun meureun geus segala eungap maksakeun meureun adan teh pepeurieun nu ngora eueuh meureun nu eueuh nu daek udang aki-aki meureun ngarumasakeun heuh ungap-ungap ge masakeun teh Allahu Akbar bijil ti tukang da eungap meureunnya eta aing ngadenge aki-aki adan ngarumpuyuk di hareupeun masjid cing teh meureun aing nu disebut setan bungkeulekan paingan Bapak DKM Bapak Irin Bapak Juhri Bapak Haji Saleh SPD Bapak Haji Dadang ahli kiro heueuh ngabejaan teh urang kudu tatan-tatan ti ayeuna nyepeng agama teh ngalah hirup teh salah kaprah eta aing ngadenge adan aki-aki ngarumpuyuk di masjid teh meureun aing disebut setan bungkeulekan kieu aing teh maraban anak pamajikan teh ladang teu halal gancang we ngagorowan anak buah anak buah kumpul anak buah aing teh aya naon cenah bos detik ieu menit ieu geus urang tong ngagarong deui urang eureun urang diajar salat urang eling ka Allah siap cenah bos sabaraha pincuk cenah salatna bos samurukana salat teh karedok meureun anjing mah ai salat teh ibadah ngajalankeun salat eling ka Allah siap bos sok arana abdas kitu abdas kabeh ngajajar ari aing mah abdas teh umum jeung batur da pernah ngalakonan ai anak buah aing mah ablas teh meureun teu apal teh ai kuring mah kekemu ngumah leungeun ngumah beungeut ngumah ceulik ngumah irung ngumah suku ai anak buah aing mah gobrus teh jeung sirah-sirahna jeung baju-bajuna atuh di masjid teh rek salat teh banjir aja aing jadi imam anak buah aing jadi makmum pan di akhir Fatihah teh aya nu kitu gini wallahu anak buah aing jempe wae bener teu apal lain amak aing teh baru nemalan lereh teh ka tukang aing sia kalka ngaharuleng amin anjing oh cenah make amin bos balikan deui eta we ti subuh nepi ka luhur da teu tamat-tamat ngagugulung amin sarua pan di akhir Fatihah ge kitu nu kadua walau tolin amin ari aing bakatku atoh anak buah aing bisaeun jadi surat nu kadua we kalakah hebat teh kalakah kitu tak kitu atuh maneh teh lain tita tadi cek aing teh Allahu Akbar barang aing ruku nongeng gulutuk teh anak buah aing seseurian
salah aing anjing nama pan aing sholat teh kudu bersih ngarumasakeun 3 minggu teu ganti cangcut lain laan nek kolor teh sampaikeun nek dina pancuran di sholat teh sarung we wungkul teu make kolor poho tos abdas aing sarung teh kaporosotkeun lain nyangsang dina luhur bujur pas aing ruku kitu katempeun bool aing hideung eta anak buah aing ngagorobok Allah meuni hideung-hideung teuing tapi aing ge teh eleh-geleng emal deui we ku aing hideung-hideung ge dadamelan Allahu Akbar caya nu matak tidinya teh aing geus tara ka masjid daerah aing haling dikebuk di belah mana ku aing anjing Tabuana, ngajaran jurus di mana ya? Aji, mending ngebeledug gitu aji. Ngebeledug teh maneh ti beubeut. Karena siapa maneh? Karena sanaon ai maneh beunang ge henteu tong api-api anjing nyeri aja. Samulukana beunang beunang kanca. Anjing mending ngajelebet gitu anjing ngajelebet teh maneh ti beubeut tong api-api anjing lieur malieur aja samurukana beunang kanca urang bobodoh ku kaula aduh nanaonan aing maneh anjing pan kaula teh diteungeul beunang ge henteu anjing teh teu gerak kitu lain kieu salah atuh teh sakitu anjing rek balik aing eta pangaruh alkohol teh sok nepi ka lepas sadayana bubarak kataburan barang katingali kubang bangaswa tamat loncat totoker di satengahing iya patepukan kancana tina keningani pun kejawenan aswara kade aswata mah kade tama lanjur bari gumelara di pawanangan kedangan jadi gambaran ulak anak kawangan sebab tuwidi pangeran ulakian
layang sakti perang pupuh perang tetalih perang nacimerang aci mula tetegalkan ya uguhe aing ngalawan wadia balat kurawan nu hengker masya Allah lawan aja tadi baca ya aswatama anu can pernah ngejati palukon yuda tiap rabutan pati begalannya hei layang sakti macuah aja kurang rajang pangwangunan rempuk jukung sauyunan di karawe urang leuwih muni babarengan ulah re ngaturaken pujalan puji dumateng Kang Maha Suci mugi sarahayu wilujeng kula sedaya je Bapak hajat wilujeng kula bagian kita saiki wong Sunda belajar ning seni Jawa lamat-lamat gamelanane kepireng sing ketebihan ce Bapak hajat Ibu hajat kepireng sing ketebihan tunggak jatining pesarean nyandangan sing kaya ngapa ari wong becik pasti ketitik ari wong salah pasti ketara ce Bapak Haji Hamdan tanpa nyandang ada di jedak lale-lale eman-eman godong delima sing dieman kadang-kadang sok gawe lara gubuk dhuwur ning tengah sawah pengene ketunggon bae cemas toto doser neng de kepengin tumut wae solale lale-lale lale-lale Indramayu kotane ayu bangkir mah ake wedine ari wong bagus ngajak kemuyuk kula wedi ning rabine cemas dedi jeddah kula wedi ning rabine
sesepuh lale-lale isuk nakire sore nakire sing ditakdir makodong kasar isuk mikire sore mikire sing dipikir beli rumah teh bapak hajat sing dipikir beli rumah Solale-lale-lale lale-lale kaniaya wong kano mantuk kulimut botole cilik kaniaya wong nonoman lagi nglamun ditinggal balik kang mas lagi nglamun ditinggal balik Solale, lale-lale, kebahagiaan, lale-lale. Ulah ulah kisi ulah bubu datali mangsa aja melang aja disila memberi setuju aja dipaksa kang mas lamun dirempuk aja dipaksa pamirsa kang mulia sumangga datang selingan orang haturkeun heula pamundut lagu pamut lagu anu sumpingna ti apana arina lagu diaturkeun kanggo Saibul Hajat oge kasadaya para panonton wilujeng ngadangukeun lagu nu kapundutna tablo kintuna lagu nu kadua anu sumpingna ti Bapak Haji Hamdan lagu diaturkeun kanggo ke Bapak Hajat ka Ibu Hajat lagu nu kapundutna dua saati sumangga langkung ti payun kapihatur lagu tablo.
abong kena seradei nganggap tek lumayan pisan Ibu Hajah Eti anu bager nganggap telung mayan pisan sanajan mangbulan-bulan maule rek diantosan abong kena seradei teu aya pisan palimbang borok dilak ditu ngaguan si koreng Ambon sorangan akhir nama nukang nonggong teu aya pisan rasan Bapa Mama mi asih sasemet diuir mi asih sasemet diuir bodo dipuji akhir nama nukang nonggong lamun kieu salawasna dicinta taya hartina panyimpai udara talina pasini kosong eusina waleh sote Bapa Mama kasalira Ibu Eti mi asih salalawasna salalawasna nu dede kanu sanes abdi alim ada di jadah ya Rabbi abdi mah ampun awak cagerada dilarada pukul ampun sorangan dede lah iya geula atu angtosan ulah waka sanajan mang bulan-bulan moal lerek diantosan tesangka gening tesangka rumasa Ambon sorangan gening abet jika balebat sumping teh ngan sajorewan pada kaditung lami diangti angati tadi
kebat ngejar salira bet awon semu salira kadiri abdi banyak nama banyak kuku pemutir si goreng si rama-rama ibu aja eti anu bager si rama-rama panjang mak kuku kakuri Abah Wirya si kodeng kamana-mana panjana kuku kakuri si kodeng mama Abah Wirya nu bager kamana-mana Kapung kurma Kapung kur Adik kapung kur Bapak misja anu bager ayeuna mah ayeuna para sesepuh kapungkur abdi kabong bradua ya ayeuna Bapak Arifin mung kantun melang kapungkur abdi kabong broy ayeuna mung kantun melang Ringse kapihatur lagu tablo Sumangga kedua dua saat hate letik nyarita aduh endahna waktu kuring wawu aduh dak didu nah nyak mi asih aduh
bebarengan sauyunan silih asih saat dimiheman Sabtu sore sok takiwur hati ngarep-ngarep datang tanda satia waktu kedal ucap di manehna kebek kurasa baca aduh endahna cipanona kabunga pikeun saksina kuring nampak cintana henteu nyalahan waktu kuring panggih jeung manehna hate leutik nyarita aduh manisna waktu kuring wawuh aduh bagjana hate ngan keur manehna aduh endahna babarengan sauyunan silih asih saat dimihemang paheut janji moal buka deui unggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring waca ka manehna resmi ngajak tundangan paheut cinta kurang buat tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna resmi saat Tandang tenera sangas watama niraya mengadu Tandang tenera sangas watama niraya mengadu mapak budak ngalaga tenera urung kasorang yuda rep dedal mapak syaurat niralawan dipikir bagi kapipir dipapai dirasa-rasa geus lain antepkeun tasi layang saksi uguh we aing ngalawan bandia barat karawan hengker masa panggagahna manehna teu dibaca ya aswatama anu can pernah ngecat ti palagan yuda layang saksi perang geri ka mana perang toya ka mana perang geri ka mana luhur gunung toya ka mana perang luhur sagala syala partula ka sana syala batu partula panggosok kancana mas sanadian bobot kaya ting mas sata teh singgir satila singgir laknak coba pengantin perang popo perang dari sana
majune patunjang tunjang majune patunjang lagi dini hati lali jiwa membela yang bebeneran membela negara kang maju datu dadan kang mundur datu larak lawan pati wong bekti pasti kiti wong bener pasti keteng wong salah kudu di medan perang kering rang bancar binturang ngayunan musuh nucurang di medan perang Gumore
lamun bener anjing jago cing ratata kasakten kaula Aswatama balik Aswatama di mana hidup rumah tangga oge ngajodoh moal awet bakal awet rajet moal romantis moal harmonis Aswatama ayo urang neangan ne awe mah dijajar sok kali make garelis ayo mulang Aswatama antap awe model kitu Toya wijil saking langit tinalangan nampela gading kumarantang suarane udan lulumut nyebarak kasturi sigatan nilai kang kawinar nigentos kang wintur sita banus perlampahipun presidorana anu gagal ngalamar ka Dewi Mayang Asih kocapawon kening Iraden Gatot Kaca anu kautus ku Panengah Panawarjuna Wiresami Arjuna ge katarik birahi ka pentang asmara cinta ku kagelisan Dewi Mayang Asih anu luar biasa kaedahanana mutus Raden Gatot Kaca Raden Gatot Kaca halung mampah ngajujuk padepokan Kancana Wungu dikekagawet Raden Gatot Kaca mudun ngambah lemah panindak Raden Gatot Kaca waringin sungsang wayakipun tumaruna tumrap ngawak mami turpi nuting mata dinancak suci kembar ting pitu sami rapi adem siang anget kalaing wangi kalaing wengi Gatot Kaca pringgandang banteng pepenteng negara banteng pepenteng negara sok topati jiwaraga dinanga negara sok topati jiwaraga dinanga bela negara Gatot Kaca pringgandang mi putrana